Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wabillahi wabihaqqillah wabisyafaati rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamil fid dunya waddin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik ani muqimas sholati wa min dzurriyyati. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a anhu jami'u amali illa an salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntaba'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Wa qala mal mayyitu bi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala sahih fi kitab ta'limil muta'alim, anil mar'i la ta'asal wa sal'an qarinihi fa innal qarina bil mutarani akatabi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fatarda ma'arrati. Ilahi anta maksini walito tamattu bi adini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wali hadhil jama'ah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal. Para suyukun al-qurama, para alimil ulama, para kesepuhan, para kiai, guru-guru orang sadayana, bil khusus sepuh orang sadaya al-mukarram wal mu'azzam Abah Haji Mukhtar. Oke, al-mukarram wal mu'azzam kesepuhan orang sempat al-mukarram Kiai Adang beserta al-mukarram Kiai Intut. Oke, al-mukarram Mahusanesna sanaos ceritata satu persatu namina insyaallah. Pengirangan rasa hormat dengan taat kuring kasadayana
Urang doakeun ibu bapak mudah-mudahan di alimil ulama guru-guru urang sadawana para kiai sing dipanjangkeun yuswana anu barokah amin. Urang doakeun mudah-mudahan sing istiqomah dina ngajalankeun agamana amin. Mudah-mudahan sing jalembar rezekina ditebihkeun tina sagala pancabahyana, ditambih keikhlasan kariduan dina hatena, pikeun nyaya ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita urang anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soalna kula nu ngancaan kasalona rutana isi suara kulana. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila ala wilayah, bil khusus bapak kepala desa ataupun yang mewakili ketua RT setempat anu kusim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan ya aparatur pemerintah pamimpin urang sadayana di daerah urang mudah-mudahan ku Allah dinararaga ngajalankeun amanah masyarakat anu hakikatna salarosna amanah ku Allah subhanahu wa ta'ala sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibbatun wa rabbun ghafur iman aman uman amin tata tentrem perkara harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana, ibu-ibu, bapak-bapak anu nampak hadir di tempat anu kusim kuring dipihormat mudah-mudahan sadayana sing dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kadu janten sohibul hajah Bapak Tawil beserta Ibu Tawil anu kusim kuring dipihormat. Urang doakeun mudah-mudahan naon rupi pengorbananana dina nyukseskeun ieu walimah sing ngajadikeun wasilah sababiyah kahayangna cita-citana dunia akhiratna sing dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal. Oke urang kalina anu parantos dicepotan urang doakeun mudah-mudahan jadi hamba Allah anu salehah anu daek ibadah anu nurut ka mak nurut ka abah ulah jadi anak nu haram jadah maknya tauman kalapa tauman gabah sok ngamu kakolotna inung bapana ge meningahna ku hayang meuli motor jeung HP mewah ku hayang ndelok film muah-muah dong majeng abah ai malam Jumat naudzubillahi min zalik kepantos kepariga pamitontolna urang hadirna urang berjamaahna urang dina wengi ayeuna anu marupikeun kanikmatan anu luar biasa ti Allah urang kemuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sasarangan urang ucapkeun alhamdulillahi rabbil ieu teh mah ulah dianggap gampang di pangajian hadir dina pangajian teh lain perkara mudah lain perkara enteng. Lamun cenah jelema meunang taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala kabeh daek ngaji kabeh daek ibadah eta mushola muat mah majlis taklim muat ieu majlis nu sedek ieu mah muat geus ketika urang di alam dunia birit urang diaek didieukeun di majlis taklim eta mangrupakeun nikmat anu agung ti Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah. Sholawat saudara salam mudah-mudahan diturah limpahkeun atas barokah alam junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi anu agung Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah dina wengi ayeuna simkuring khususna tiasa silaturahmi sinarang sohibul hajat oge nu paling utama tiasa
silaturahmi bermusafahah sareng alimil ulama anu mana ketika orang di alam dunia itu deket jeung kiai deket jeung ulama bahkan pernah sasalaman jeung kiai mah pernah sasalaman jeung kiai mah dan pernah sahabat jalma anu pernah sasalaman musafahah jeung kiai jika jeung Nabi pakaan nama sopahani di dunia seolah-olah manusia tersebut pernah sasalaman jeung aing waktu masih kene hirup di alam dunia sarua jeung urang pernah sasalaman jeung Kangjeng Nabi alhamdulillah sedangkan jika jeung Nabi mah sahabat jalma anu pernah sasalaman jeung aing di dunia kana ma'ifil jannah maka manusia tersebut bakal babarengan jeung aing di surga na Allah subhanahu alhamdulillah hayang maka surga hayang mangga ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah maka sudah sepantasnya orang mencintai ulama mencintai guru-guru orang sadayana kunan sababna ulama merupakan para pewaris Nabi urang moal bisa sholat urang moal bisa maca Quran urang moal bisa ibadah lamun lain bantuan alim ulama bari jeung kiai mah eta ngajar urang mah ikhlas ridho leras aya di dieu kiai anu magahanna jinaktor bayaran moal aya kiai mah ikhlas ridho ngajarankeun ajaran agama ngeun urang na bae kudu ngarti ya kiai pan anakna reuyak mah bener tah mah kunaon bade eta kiai anakna sok reuyak bade han Abah Haji Mukhtar cenah ngomongna kiai mah begian sok ngomongna kiai mah cenah kelok make jalanan dengit kendak aing kepada orang nabayo mah jeung urang Ciapus ya jeung urang Cibenga kulah urang Cijaku asli nama eta kiai loba anakna hiji kiai mah nyahuan tujuan rumah tangga nyahuan kiai mah naon tujuan rumah tangga teh litak siril umat pikeun ngalobakeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi engke Kangjeng Nabi bangga di alam akhirat kana binu sejen dalat tuh umat aing mangan layak urang Ciapus lagi 90 RT ngebalik bangga Kangjeng Nabi lamun umat loba kiai loba santrina atau bener mah kiai loba santrina atau nutul santri lain kudu hayangeun ngencan kana sip Kanjeng Nabi pun loba umat bangga makanya kiai mah rumah tangga teh ngalobakeun anak ngalobakeun umat Kanjeng Nabi ieu mah kiai loba anak da pake sawan guru bae ku tetanggana pada ngomongna kiai telok make calana ngomong cenah kiai kalau pakai celana dengekeun dah dengekeun moal supaya jelas supaya clear ulah sok goreng kiai dari ya kurang ajar doang ka Jokowi direk goreng kiai digoreng bae eta kiai dan kita pakai celana kiai mah nu mantak loba anak nah kiai mah telok make kiai mah telok make sempak naon hubunganana antara sempak jeung anak ya dengekeun ya si dokter Boyke nya urang dia ke dokter Boyke nya homornya gerak ku zaman internet kuari mah Jumlah George Sorok met ke nyaho
Eta dokter boyko ahli seksologi. Cik dokter boyko, iya ilmu syariat kira nama. Hakikat Allah Subhanahu. Kalau seorang lelaki tidak suka pakai celana, suka pakai sempak, maka barangnya akan terbekep. Ada gini. Maka barangnya bakal kabekep. Karena barangnya kabekep, maka dia ngap-ngapan. Aduh, karena kabekep dia jangan dibekep. Ngap-ngapan. Kalau dia sudah ngap-ngapan, maka dia punya penyakit megek. Sehingga cairannya encer menurut syariat untuk menjadi anak sangat kecil kemungkinannya. Letik kemungkinannya. Cairannya Sebaliknya, jika seorang lelaki tidak suka pakai sempak, maka barangnya akan bergerak bebas. Atau kekang bergerak bebas. Karena bergerak bebas, maka dia banyak gerak badan. Gundal gandul ke depan ke belakang. Sehat sehingga cairannya kental. Sehingga bikin menjadi anak besar kemungkinan. Eta ilmu syariat hakikat ma Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kiai ngajarankan ajaran agama ikhlas di mana dage. Alhamdulillah. Ngan urangna kudu ngaji kiai boga el. Ewe. Atuh boga pamajikan. Boga anak. Nyahona kiai ikhlas doang, kiai mah ikhlas ngan ulah dipagahan ikhlas ku urang. Allah mau dari aku. Kiai mah setelana ikhlas kalau dipagahan ku dia. Dia mah bari bikin amplop dia. Atur nuhun kiainya sing ikhlas bae banget dia hejo. Urunan perelek 2.000 berarti naik itu boleh. Tadi pengajian bener mah boga ge duit 10.000 orang di warung ditukerkeun parukeun mah eta meureun sedekah wajib 2.000. Makin gede ganja, makin gede sedekah, gede ganjaran. Makin lemet atau makin lemet ganjaran lagi. Bebe jama kasalaki cenah perelek gerakak 20.000. Buset, kita laki namun nasabah kiai tere sararugi. Orang cenah saurang 20.000. Orang ditukerkeun di warung. Nu dibikeun mah 2.000, nu ngajina 20-an. 2 kali 2 40, nu 20 jam uang kas 20.000 dibikeun ka kiai. Hatur nuhun kayaknya sing ikhlas bae mohon ci kiai bari lempang laleus. Anak aing 12 cenah. Udah duit 20.000. Tahu bulat ya hiji geus gopek. Atuh mana jange ngodot. Masyaallah mantap kiai lamun teu ikhlas ngajalankeun ilmu agama dak mending orang jadi kiai cik aing. Demi Allah aing lupa lagi. Lamun eta urang ngajalankeun ajaran agama teu bisa ikhlas, mending orang dari dia jadi kiai na. Kurang sababna atuh upah di dunia teh sapiraha ganjaran nol. Allah aja ikhlas nopan. Ngan insyaallah guru urang mah ararikas alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan mah urang butuhna ka kiai ieu lain kira ieu. Butuhna ka ulama lain kira, butuhna ka santri lain kira. Kunaon sababna? Hei, eta ulama nyalametkeun urang di dunia sampaikeun ka akhirat moal salamet mah tanpa bantuan ulama. Jadi kiai mah ibarat Google Maps sebenarnya mah. Anu nunjukkeun jalan sangkan urang teh udah sasap. Ini nyawa Google Maps. Untuk merenya, kita Google Maps bagus kan. Gula mah pamal juru nyetel Google Maps. Mereka dia gak pakai Google Maps dari makin cukup lah. Belok kiri sebelah nak di depan belok kiri 250 meter. Aisyah pulang tak enak ada kalau.
Bila aku yang berjalan dua besok di cakup mobil gitu. Orang bawa sinyal, hari ngomong belok kiri, kanan belok kanan. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Penting iya pun model acara nampun rupa tanpa ayat kiai mual jadi. Sebabnya anu ngadoa kiai. Coba kula nanya, iya katawil bisa ngadoa tuh? Bisa kan? Katawil bisa ngadoa, yakin bisa ngadoa? Ngadoa punah eta ngadoa kalah ka nitah kasepuhan nitah kiai padahal mengadatangkeun kiai gede resikona bener gak mak? Kahiji kiai mah kudu dikardusan sok dikardusan dia kiai orang-orang dia punya kiai dikardusan negara dari aku berkat pakai kardus berarti mana dikardusan dia osina beda tirus atau nak nikah dosa nih sama itu pelongo kardus deh Cina awan dijual sekilogram kardus sabaraha kiai mah kudu ngardusan dejan kiai mah kudu diamplokan bener dah mak hari ini kiai dek diamplokan jokulah itu hayang mata yang ngapna gede resiko nak manggil kesepuhan tapi ternyata katawil siap. Kenapa? Padahal katawil bisa ngadoa. Sabab al-alim habibullah walau kana fasikon. Kiai mama habibullah kekasih Allah sana dan eta kiai rada polong. Non kiai polong dah. Walau kana pasikon sanajan eta kieu ada polong aya kitu pe polong buat deh ngedengekeun heula dari modaran buat kiai memang loba tanu polong mah ngan hiji ya sapolongona kiai moal nempel kana polongona salah kita teh polongan kiai mual nempel karena polongan urang hadirin mual nempel karena polongan urang kedua kiai diduduh polongan kudu ku kiai deui kula diduduh polongan Pak Haji Mukhtar narima 100% tapi jajal kula diduduh polongan ku RT gelut dengan dia kayaknya kadang mah al-alim habib Allah kiai mah kekasih Allah. Sedangkan ketika anu mentakna adalah kekasihna, BBD-na coba bilang dengan jujur, saha anu bisa nolak permintaan seorang kekasih? Tidak ada. Di pentang BBD mah segala lagi siap baik bener gak mak? Kadang-kadang BBD teritah tenang untuk nganjang mata lalaki barang bawang yang karibu. Urang sebab hendak nunduk di tanganna, nunduk di tanganna eta pake karesep. Bebene. Komo eta geus pesen ti heula pamereka dieu nya belikeun tahu bulatnya. Lamun geus paminta bebene moal bisa ditolak tak ieu ulama ngadoakeun Bapak Tawil ka hayang Bapak Tawil ka Allah insyaallah diijabah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil sabab penting ieu berdua mah nu didoakeun hiji urang teh ngadoakeun nu hirup dua ngadoakeun nu maot kan bari haol saneh hiji ngadoakeun nu hirup dua ngadoakeun nu maot sabab naon antara nu hirup jeung nu maot pun urang teh butuh doa. Urang nu hirup butuh doa. Nu maot apalagi ngan heulakeun urang ngadoakeun nu maot. Kurang sababna ieu nu maot mah geus teu bisa ngadoa deui mah. Bener teh mah. Nyorang dalam mah nu paeh ngangkat leungeun ngadoa nyorang. Dahaya. Idza mata ibnu adama in qata anhu jami'u amali
ketika anak Adam manusia ngaranna maut ngantunkan alam dunia, maka putus seluruh amal perbuatannya. Geus moal bisa nyina naon? Teu bisa ngadoa. Nu aya kudu didoakeun. Sepuh urang maot doakeun, salaki emak maot doakeun, salatkeun. Kunaon sabab geus teu bisa ngadoa, geus teu bisa geus teu bisa salat. Sedangkan manyaho teu kaya di alam kubur mah. Pernah kecicing di alam kubur? Kan pernahnya. Jika jeung Nabi mal mayyitu fi qabrihi ila kalbari ilmu mumis. Dapat-dipati bukti mayit di jero kuburan mah ya dengekeun dia urang bakal paeh kabeh ge. Dapat-dipati bukti masalah mayit di jero kuburan ila kalbari ilmu mumis, terkecuali ibarat jalma anu di kalebur anu paling di walungan di laut ruas roes nyiar pamuntangan. Iya nu di alam kubur keluarga urang dulu urang tetangga urang eta ibarat anu paling ruas roes nyiar pamuntangan. Makanya kapungkur Kanjeng Nabi pernah ditanya ku sahabat, ya Rasul, fa in lam yakun lahu walidani fama yaf'alu. Ketika seorang manusia geus teu boga indung bapa di alam dunia, nah sedangkan urang hayang ngabakti kanu jadi kolot urangna tos maot tos aya ngantungkeun alam dunia. Fama yaf'alu, kira-kira naon nu kudu dipigawe supaya urang tetap kasebut anak anu berbakti kanu jadi kolot. Di Kanjeng Nabi yatasoddaqu alaihima wa qiraatil Qur'an wa du'ai alaihima. Tilu hiji sedekah pikeun indung bapa, pikeun anu mah penting ieu katawil haul make kejo, haul make kue, haul make kopi, diniatan sedekah pikeun anu geus maot, insyaallah nyampe ganjarana. Urang bisi urang geus gaya kolot, urang rek bakti kanu jadi kolot. Mantap lamun kolot hirup keneh ulah juga gampang. Ieu mah kadang-kadang mah ari kabanten urang unggal bulan. Bener teu mah? Ari ka Madura unggal tahun. Ari kuburan kolot telok ditoong. Toong berat kuburan kolot mah. Jadi toong padahal karomah aya dirinya. Mak, karomah di indung bapak urang tapi ku urang delok dijarahan delok didoakeun jarah ka manapun mah tetep moal meunang kaberkahan. Kunaon sababna? Kajen indung bapak urang geus maot, hakikatna urang berarti geus nganyerikeun kanu jadi indung bapak. Nganyerikeun kanu jadi indung bapak. Urang mah pantar kadang kieu ibu bapak ari ditinggal di kolot pada merebutkeun. Maknya sawah secelebek di siling kadek boga tangkal kokosan hiji kepada merebutkeun meuni mejrut jadi boga kada harus kokosan. Ari kanu melang nama teu ingat. Eta kokosan ulah didahar kabeh sedekahkeun kana Abah Jimu kan sakarung. Nyedekahkeun nu melakna. Eta sawah dia warisan ti kolot, atuh sedekah. Di Kanjeng Nabi yatasoddaqu alaihima. Nu kadua wa qiraatil Qur'an. Bacakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Maka anak urang usahakeun supaya bisa maca Qur'an. Kunaon sababna? Mah Inggris di zaman akhir mah. Eta nu dicekel ku anak urang mah lain tuturutan. Anu dicekel ku anak urang lain kitab suci Al-Qur'an. Anu dicekel ku anak urang lain kitab koneng, lain ilmu agama isuk sore urang wadang anak urang nu dicekel naon? Apa? Awasinya ngabelaan meuli wifi, bener gak mak? Ngabelaan nyewa wifi kajen ratusan ribu per bulan. Waduh. Demi naon? Demi sinyal.
Bahkan lembur ang lelempangan ka hiji lembur eueuh sinyal ngomong lagi lembur juri doang. Ieu lembur eueuh sinyal, lembur jelema baru. Tapi terkadang urang telo ka mushola, telo ka masjid, teu daek hadir ka pengajian, eueuh sinyal ngaranna kunaon kuliah dari wipian. Wipian kuliah sina daek ka masjid. Sina lancar ka masjid, lancar ka mushola. Korek mereka jahil turun tembek wipian kuliah. Hari orang baik karena dunia diutamakan bener teman. Beri bebelan wipi. Iya anak kurang dicekal mah gitu doang. Isuk sari barang termasuk anak kurang sekalipun. Geus di mana? Kemajuan zaman teu bisa dicarek emang lagi. Ngeun urang nganu kudu bisa ngaturna. Ih, beneran. Mantap beda antara kolot baheula jeung budak kuari. Lain deui. Kolot baheula mah taina ge mah teuas taina. Tai kolot baheula denge geuning. Dikulah nyen ibarat. Kolot baheula mah taina ge teuas. Dipake maledog anjing, gegewewe kan eta anjing. Teuas. Kunaon sababna? Nu di dahar ku kolot baheula mah adalah makanan-makanan anu steril tina barang berbahaya. Jajal budak wanita ini nyama jerut nyama juri beneran mau bisa panggil dua kali mau bisa mantap dina sakit pamaken lagi alam lagi beda budak ini baheula lama baji Mukhtar teu disian ku doraka we mah ku agama diomong kieu be neng ulah leuweung pangangot magrib sanekala sieun baheula mah bener bah sieun neng ulah bahar barinang tung bisi jadi kuda sieun bener teh mah baheula mah ceng ulah deket di Burilawang mantap nongtot jodoh sieun baheula kuari mah moal sieun ulah tadi pari pamalik ulah cek pari basa sanekala kajem doraka moal kunaon sababna kapangaruhanna geus kapangaruhan lain isme agama. Ieu PR bikin urang sadayana kadaharanna baheula mah steril. Kadaharan kuari mah bahan kimia kabeh mah. Bener teh mah? Sebelah. Nyaho makana sebelah. Beli sesuahan wadar sebelah. Kadua salaki sesuahan. Kak, jangan birasanya kaya. Buku di lagi. Kayaknya teu kakaknya. Abah Haji Mukhtar bisa datang di Mekah. Mekah banget dia suku dia bojuring bisa lagi. Mak, eta kadaharanna kuari geus berbahaya. Ngeus kadaharan mah. Iya pikiranana, jiwana anu geus kapangaruhan kun isme anu teu ararenda. Eta anu tinggi teh. Mata baheula kami minta aya Android ngaranna Mitok mah. Mitok ini mah nyaho. Nah mitok singkatan orang ketara mimiti tolol. Eta generasi muda mimiti tolol tidinya. Mito aya kene diganti ku Oppo otak polomo. Oppo aya kene ganti ku Pipo pikiranna polomo. Pipo aya kene ganti ku Lenovo lewat normal polomo deui bae. Lenovo aya kene Xiaomi sinaloyo mikirna. Jol Samsung sama-sama bingung ya urang sebenarnya. Iya gitu. Masya Allah. Ngan ganti eta urang nyarek anak, ganti nyarek turunan urang, supaya urang rasa tinggal gitu, lamun urang lagi memang tidak bisa nyontohan. Sebab kadang-kadang pan kuari mah inung jeung paman lagi gitu bae. Mantap kuari mah rame tapi rehe. Bener teh mah? Rame kuari tapi rehe. Kunaon sababna? Kajian rame jelema nu geus pajojong-jojong bae. Eta teu lama bae jalan tadina legeun parawan jeung supir seserian bae. Eta parawan di sisi jalan seserian besorangan. Duduk edan jaga bajuna ge rapi deui bari minyak seumit. Barang di dalam pukulannya kelan HP seserian bae. Sorangan seserian. Heuh bapana ngomekeun HP induna ngomekeun, HP anakna ngomekeun. HP kan pada jong-jong mata. Kayak saya mah.
Lajukan pamajikan orang eta bagi mola beli sayuran memang dipasak dipotong orang kangkung yang pedak dipotong dah baheula mah sakonya kula bae anu dipotong jelema hiji dek nyeun ijazah dua dek nyeun KTP dipotong kuari mah pedak molot teu bisa ngicep-ngicep acan dipotong jeterba kangkung dipoto pedak dipoto lagi di ngaranna update status ieu kangkung deui dina ngaranna nyahun besa madahapun dia doang kalenci keur masak lain neuleun pasakan kalah mukaan kacebokan bae mukaan status batu bae akhir lauk asin pedak nu digoreng ge tutung meleng ieu lauk asin tutung lain sedih nyata mah dipoto deui bae di ngaranna lauk asin negro cenah ngomong insyaallah na kumaha urang ngadidikan insyaallah hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah sedangkan ketika orang geus ngantunkeun alam dunia do di haul kuari ieu mah teu aya nu diharapkeun kecuali kiriman tinu hirup mak geus di kuburan yang dikirim naon mah paket COD Jabari musim COD ya kadang-kadang codoi COD copot duit nah cenah ge barang nu dipikeun codoi di alam kubur moto-moto orang begitu nah dibutuhkan Fatihah dibutuhkan surat kulhu palak bina ya sih mantap nalika orang ngaliwat kuburan ya ulah lupa dia mengaliwat kuburan mau motor ancake di kebun belum panggil lumpat ancakeun mau motor kenceng ge ancakeun ieu naon maca kulhu bahasa barangkali maca Fatihah bahasa barangkali kirimkeun ausilkeun kurang ka pangeusi eta kuburan eta kabeh pangeusi kuburan bakal ngadoakeun kanu liwat macakeun susuratan supaya urang teh panjang Gusti panjangkeun umur sia teh sia teh mah bagus asal ngaliwat ka tempat kami ngiriman kami asal ngaliwat ka kami ngiriman kami jauh urang teh kanu bagus masuk resepnya banyak bahkan aya nu dini ngadoakeun yang berkulama ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan cenah ieu Pak Corona sing kebal umurna baru jelema mah jamarian duit bae corona kanu bagus mah eta kanu bagus urang resep mah secara kanu polet teh api hewa ngadoa urang didinya ngadoa sarebahna mak sarebahna ieu mah kanu paeh sieun atuh beuti muda-muda nu bae boro-boro muda-muda kula ngalaman baheula teh kina sorger di balik eta boga babaturan jengkoleun mah jengkoleun pan baheula mah teh jelema mau disebut ke tengah peuting jengkoleun berarti kuari mah seperti ngalayah dan guna jengkoleun bae eta babaturan jengkoleun jam hiji peuting neuk dibawa kanu dokter ka alun-alun Malimping ngaliwat kuburan umum sedangkan seminggu karena kain upah eta taneuna gebeureum keneh pas datang kadinya eta pas kuburan kunaon eta anjing babau di hari kupanyangna heuh eta urang salah jeung salah bae pokoknya nyawaran lagi anjing dibayangkeun bobongkong atuh kuduna mah pan mun suara anjing nu aya di dinya naon anjing tapi dibayangkeun bobongkong akhirna eta sinu jengkolun ditanggung upami kana samping ditanggung apa ka samping ieu dia sup kana samping sarung teh eta tanggungan kami nu jengkolun digubrakeun lah ai sieun bobongkong lumpat melibat kaciran senal kita ditoling atuh nu jengkolun deui sieun beurnya kana bobongkong eta nu jengkolun tibale teu bisa lumpat lembang angkat ngalengkake teu bisa ai eta mah gede sora anjing dibayangkeun eta bongkong mun digancang eta lumpat tunggu ada kain tuan tikulai bongkong bertibal jengkol eta urang sok sieun kanu paeh tubuh nu paeh butuhan ka urang tulungan ku urang tolong ya urang ge bakal maot mah bener teh mak
Si kurang ngalika ziarah kubur, assalamualaikum ya alal kubur, antum lana sabikun wa inna insyaallah bikum lahikun. Kan gitu bahasana. Nah artinya, hei ahli kubur, anjeun ku ari nyeulaan kami. Aranjeun teu heula geus ieu kuburan. Ngan kami ge insyaallah bakal nyusul ka aranjeun kami. Bener teu mah? Urang ge bakal mau bahkan si ulama pasaran, mah terang kana pasaran. Kurung batang parti ngabotong urang teh ya. Da urang mun pae ka besok dikirim, ambil kubur di gotong kana pasaran. Moal aya nu pae dikirim ka JNE, we Ninja Express moal aya. Eta pasaran mah unggal poe ngageroan urang. Manyaho teh dan ngageroan pasaran kumaha coba. Eta pasaran ngomongan urang mah kumaha cek pasaran kieu. Undur ilaya bi aklik nahnul muhaya linaklik nahnu sarirul manaya kamsaro misli bimislik cik saya tak cik pasaran undur ilaya bi aklik pek pikirku araranjeun nahnu muhaya linaklik kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikasieun. Bener teh mah. Nah, nu sairul manaya kami minang karanjangna pikalim sakabeh nu mau. Kamsaro misli bimisli lolobana bangsa anjeun lempangna pindahna jeung bangsa kami digotong urang kana pasar dibawa ka kubur dibawa ka kuburan. Tilu nuturkeun urang hiji harta dua keluarga nu katilu amal nu dua mah balik deui anu ilu tulus di urang ka jero kuburan mah ngukur amal mak pae salaki moh meuli kunjungan da pae salaki Gusti aing menyakeureuh gede na anak royak salaki kana pae Gusti hirupkeun deui meuni gubuluntungan di buluan samping genjing satu karasa tapi eta kajenjana gubuluntungan ketika ku panguluk terbah di jampean terbah di omongan cik panguluk kedah bungkus hiji ke kadinya asup ke kana kuburan lumpat eta setan eta moal morekeun bener teh mah moal morekeun kajenjang geus hidup semati moal morekeun balik dek geus kebal-kebal mah paler mulai teu inget geus kebal harta urang nuturkeun motor mio nuturkeun mobil losbak nuturkeun ngeun ke dibawa balik deui karpet ke katinggalieun deteangkeun deteangkeun anu jeung ilu jeung urang manaon ngeun amal baik amal bagus maupun amal goreng kabeh ilu asup ka jero kubur muntah mah nu bagus doang pulang ngayu nu goreng mulai ilu nya mah cik urang dia mah goreng eta udah ilu itu bisa maksa ilu bae ilu bae nah matak mengkong kene urang di luar kene mayeunya dan asup ka jero kuburan lobakeun amal bab sabab nalika geus asup ka dinya mah bisa kaluar deui bener teh mah goreng luana nu ngasup ka dinya kaluar deui sedangkan ketika orang geus maut ngaranna ingkotoha pegat sakabeh amal perbuatan geus moal bisa sholat, moal bisa ngaji, moal bisa ibadah, moal bisa nanaon geus tamat penting. Jadi urang teh nya hoira rek paon. Apa teh mah? Dan bentah mah orang kaya mah kebelah kene hidup di alam dunia bener teh mah. Cik balanya umur kabehan amin. Ya Allah ya Rabbal ngeun panjang umur gunakeun pikeun ibadah jangan panjang umur gamul pantos sama mending pae kuari. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Nah, anu diharapkeun kurang kiriman tinu hirup. Saha anu bakal ngiriman keluarga urang. Tatangga urang mantuan urang paling ge 7 peti. Ieu. Eta ge teu kabeh tahfidz, teu kabeh ngaji asin. Anu nyarannya bae nya tihang bari KS. Bener mah? Batul la ilaha illallah la ilaha illallah kumaha mah kerek. Mun asa batur balik kumaha dinya kene.
kajian lobaan belum tentu. Paling maksimal 77. Berarti ngajikan di imah orang eta ge kiai lamun dibayar. Ulah tabatul kula sorangan ngaji cenah di nu paeh. Ai bapak-bapak acan todok aing teh diberi duit. Jangan horeng. Kesempet-sempet bibir. Nan birit. Mending lah kurang boga duit nama. Jabatur mah kudu diburuhan kurang. Beda lamun anak kurang artikan agama, kurang teu boga duit, anak kurang ngajikan alhamdulillah. Nitah batur mah ngaranna ge nitah bat. Batur aya perhitunganana. Diajikan saminggu ku kiai bahkan pasea kiai gitu kajadwal pun sebabna ai bakal menang duit. Jadi gimana baca kiai ngajar ngaji Quran masa penting sajudi ganengnya apakah apa gede. Tapi teka bagian jadwal ngaji beremut. Oh dari mana dari mana gitu ke Surabaya. Biasa kajadwal bagi muka ya mata kajadwal aya naonna dia cenah aja kai. Ngawan doang. Aku buku kuotana 12-an. Kumanya nggak sakit tuh. Dia orang mariku. Atau 10 gram ku 12-an. Bari jeung saminggu 7 poting. Ari Salman Amri lah. Setengah jam 10 gram. Beda orang banyak harga. Ya. Mak mompong kerhirup. Mau aya nu ngiriman batur mah paling ge saminggu maksimal. Nah eta ge lamun daekeun. Anu kadituna masa anu bakal ingeteun keluarga urang eta ge lamun anakna anak anu soleh matak diantara tilu perkara anu bakal ngocor bae ganjaranna ka urang mah sanajan geus maot adalah waladun soleh anak anu soleh wae mah solehah eta nu eta mah matak anak urang soleh kan solehan kumaha kiai hayang soleh ngaranan si soleh enak baik kayak soleh katai-taina cik agama kan ngaran anaknya kan kudu bagus nu kumaha bagus nu bau-bau agama ngaranna bau-bau agama berarti ngaran bau agama deket kana agama mungkin kajian ngaran karena bau agama, ya kamu tidak diajar agama, atau jauh tina agama. Bau mah kudu deket, dah. Bau tai, yakin tai deket ya. Mau mungkin tai Jokowi di Jakarta, kamu kejapus. Mau bau tai, bau kelek, berarti kelek deket. Ya, bau agama, karena agama jauh. Bau naon, bau juri. Ya, dah cukup ngaran, dah cukup kungaran matak ya anak katawil kajian awewe cenah dicepotan diwalimahkeun tujuan naon pandoa. Karena sebab kajian anak awewe gak gampang nengekeun pula. Anak soleh dukungan indung nu solehah. Dengekeun bapak-bapak. Anak soleh hasil didikan indung nu solehah. Bukti ngabadeu. Bukti ngabadeu. Sebab naon indung mah dengekeun kula. Kajeun cenah ditinggalkeun paeh ku salakina anakna reuyak kaurus mah. Bener teh mah? Kaurus. Beda jamu lalaki ditinggal paeh kudu jadi pamajikan anak. Boga anak hiji moal kaurus. Ku ngaran lalaki, gua lagi lalaki. Gagah biga mah sebenarnya mah. Tak ieu anak awewe gedoakeun sina solehah pikeun mencetak anak solehah deui. Kunaon sababna? Pikeun mencetak anak anu soleh kudu pamajikan nu solehah, sabab nu loba kontak jeung anak mah lain bapana. Anu loba urusan anak mah saha? Indungna bener teh mah. Salah kurang motor kaurnya, salah kabi make jeung pugunya ada. Tekaur kuli mangguran popongkol. Kasawah, aya nu ngojek, anu dijimah mah jeung anak saha? Indungna. Mantap awewe peranak penting pikeun mendidik anak anu soleh. Mantap siaran awewe nu solehah. Kunaon sababna? Indung jeung bapa eta pan guru. Urang hayang boga murid pinter, ulah ngomong murid pinter aya guruna kolomong. Bener teh mah? Sabab murid pinter hasil didikan guru nu pinter. Namanya apa wiro sableng? Wiro sableng. Airi wiro sableng berarti sableng eta kolomok.
Orang barang disalib cik guruna sinto gendeng atau merasa bah guruna gendeng dia ulah gati-gatilah nyian contohan nyian reng iman da kenteng eta nu jadi guru dan nu bengkung tanu lempeng ya nu lempeng lamun cenah ta reng guruna bengkung samet kan itu nama ngareot kabeh jadi guruna heula sa guruna di iman albaik madrasatul ula mafil ababil abna nah dilakukan kinung bapak bakal diturun cuma jadi anak jadi guruna eta adalah Allah tak baheula mah pan eta ngasuh anakna muda doang kumaha eta teh laguna ungut awi bitung sakeureun sapariukeun apal mah hayang keneh ngaladeui kasisian nyidarogi eta lagu memanglah ngaran lagu ieu kan lamun dikurang ditelah eta lagu ka hiji ngabohong karo didah malih hiji ungut awi bitung sakeureut sapariukeun aya awi atawa iwung sakeureut sakekencengeun sagede kumaha awi bener tak bohong eta teu nyaho mun sakekenceng caina mah kitu ieu mah sakeureut pan sak pariukeun bari sakeureut sakekencengeun ngabohong nu kadua hayang keneh nyanenya ngaladeui ka mana kasisian nyidarogi aya teh nyidarogi dia ka nyidarogi pernah kumaha make iwungna kita dialah pernah uwa pernah bibi pernah baraya pernah kumaha make iwungna kita dialah berarti kan kita malih mantak ya kata bae maberang dukun teh dukunnya tukang dulungan anu ngalahir pan gua pari ka mah kieu eta orok engke sok diais ku dukun diajak ngalasan teh nya aya teh supaya cenah tapaulan keges gedena bisa usaha awas eta ngalasan anu hade ieu mah anak batur diais dia bawa ngalasan ke kebon batur atuh geus gede jadi maling cenah kana anu di alasan ya daun nangeur saha ieu nu kolotna lain ieu mah ngalasan ke kebon batur sudah kagak bang lain nyarek eta nu lama nyarek ngalasan ke kebon batur lamun awe nu solehah mah ngasuna lain kitu mah jadi kitu lan sebabna anak eta ibarat kaset kosong sagala anu dijenge ku manehna bakal direkam asup ka jero memorina masih keneh kosong jadi cobalah lamun dak didoakeun maca sholawat kieu ulang dipagahan mah dilakukeun moal cik urang nalika ngasuh anak bacakeun sholawat ka anak eta urangna meunang ganjaran nyerep kana hati anak bari didoakeun as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safiil abtahi wa muhammad arabi anak maman anu gagah kitu aya aceng teh kudu ibadah sangkan papa mama bunga di dunia jeung alam barzah ulah jadi anak salah pomo anak haram jadah hayang motor jeung HP mewah inung bapana meningah ditah masantren mah ogah sakola ukur ngagagah barang dahar hayangna geus kolotna jadi runtah eta pan budak wali mah nung capek bener eta kunaon eta anak urang teu daek masantren nung liar non eta ngaji teu liar lain kira udah dianggap genteng eta masantren eta santri mah luar biasa ngaji eta lain barang babari munasababna nu diaji eta ilmu Allah lain ilmu menang nyeun jelema